Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nuju nakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan ibu bapa saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang durikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Nu dijomantarakeun langsung ti SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP Basa Sunda SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester K2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon bae nu baris dipidangkeunana. Kumaha cara sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaleur eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalian gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para siswa anu dipikareus tu dipikadeudeuh ku ibu. Wilujeng tepang deui dina raraga neraskeun pangajaran virtual basa Sunda basa semester hiji. Mugia hidup sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tong salempang tong hariwang sok sanajan dina zaman kiwari dirungrum bang baluh sasalat COVID-19 hidup tetep kudu semangat diajar. Dina waktos ieu ibu kapapancenan ngahanca pangajaran bahasa Sunda anu katunda semester kamari. Satu acan medar materi hayu urang sasarengan ninggal video ngeunaan sasakala situ bagendit. Wilujeng nyakseni. Zaman baheula aya hiji randa anu ngora teu gaduh budak. Randa eta teh beunghar kacida sabab diwariskeun ka beungharana ti carogena. Salami masih hirup carogena teh damel salaku hiu injeman atanapi rentenir. Sanaos anjeunna beunghar sareng hirup mewah, randa eta teh gaduh sifat sombong. Sareng anjeunna teh alim pisan nulungan tapanggina anu hirup parna teu gaduh atanapi jalmi miskin. Saha wae anu datang ka bumina nyuhunkeun pitulung diusirna meuni kasar. Lantaran sifatna anu pelit jeung kikir, teras teh warga nyauran anjeunna baginda endit atanapi nyi endit. Artina teh jalmi beunghar anu pelit. Nyi endit teraskeun pada melan carogena nutos almarhum nyaeta hiu injeman. Nyi endit masihan injeman anu bungana ageng pisan anu waktos pelunasanana pondok. Seueur warga desa anu teu tiasa ngagentosan hutangna. Akibatna sawah sareng kebon aranjeunna disita ku Nyi Endit. Warga desa menisieun pisan ku Nyi Endit sabab Nyi Endit gaduh bawahan nu dipikanyaho kejem pisan. Akhirna kusabab hutang pihutang anu teu tiasa digentosan, wargi desa ngalieuk sawahna ka Nyi Endit. Wargi desa seueur anu hirupna tumbak kana kamiskinan. Sabab aranjeunna henteu gaduh deui lahan pertanian. Aranjeunna kalengitan tempat padamelan atanapi mata pencaharian pikeun kahirupan kaluargana sapopoe.
Wargi anu kalengitan sawahna kapaksa damel di sawahna milik Nyi Endit. Sanajan gajina teu cekap pikeun nyumponan kabutuhan sapopoe, unggal dinten Nyi Endit teu hilap ngitung jumlah kabeungaranana. Nu tiap poe makin ningkat. Hiji dinten Nyi Endit ngaca bari netep kalung emas nu dianggona. Ujug-ujug kadangu sora panto diketok. Kabuktosan nu ngetok panto teh awewe sepuh nu bari ngais budakna nu cerik. Hampura Nyi Endit, budak abdi kelaparan. Sareng tiasa teu Nyi Endit masihan tuangan, budak abdi lapar Nyi Endit. Heh, mak kolot teu nyaho diri. Lamun teu tiasa masihan tuangan, ulah hoyong gaduh budak. Tos ayeuna mah indit ti dieu. Saatos disambat Nyi Endit, budak nu diais teh makin ceurik. Nyi Endit tuluy asup ka imah. Nempo Nyi Endit asup ka imah, awewe sepuh eta rasa bunga. Ceuk pikirna Nyi Endit nyandak tuangan pikeun budakna. Tapi eta sanes katuangan nu dibawa Nyi Endit. Nyi Endit tega pisan, malah nyembor cai saember ka budak sareng awewe sepuh eta. Sedih pisan nyeredet hatena. Awewe sepuh eta langsung ninggalkeun bumina Nyi Endit. Sedangkan budak nandu di aisna, cerikna tarik pisan, sabab ku hawa lapar sareng katisan. Dina usum halodo, kampung eta jadi garing, walungan ge garing, sabab ku hese cai. Wargi di kampung eta ngadatangan bumina Nyi Endit, pikeun nyuhunkeun cai di sumurna Nyi Endit. Kabeneran sumur Nyi Endit, caina tara asat. Nyi Endit, urang sasarea teh bade nyuhunkeun cai di sumur Nyi Endit. Sabab halodo ieu walungan jadi garing. Suga Nyi Endit kersa ngabantosan urang sararea masihan sakedik di sumur Nyi Endit. Ngeunah wae, saur Nyi Endit. Eta cai sumur teh kanggo nyalira hungkul. Dilarian weh di tempat nu sanes. Tos angkat ti dieu, saur deui Nyi Endit. Deui jeung deui Nyi Endit tara hoyong ngabantosan wargi di kampung eta. Sanaos anu ditaros ngan ukur saember cai di sumurna. Saatos wargi kampung angkat ti bumi Nyi Endit, datang aki-aki sepuh nu mawa itek ka bumi Nyi Endit. Heh, aki-aki kolot, rek naon ka dieu, saur Nyi Endit. Nyi Endit, abdi kahausan nyuhunkeun cai sakedik, saur aki-aki sepuh eta. Abdi tos milarian cai ka mana-mana, tapi teu aya wargi nu masihan. Nyi Endit lain masihan cai, malah ngarebut itek aki-aki eta. Ku kejemna Nyi Endit nyalahkeun aki-aki eta nganggo itekna. Aki-aki sepuh eta labuh kasungkur ka taneuh. Saatos ngelehkeun aki-aki sepuh eta, Nyi Endit ngalungkeun itekna ka sapalih aki-aki sepuh eta. Kuring teu gaduh cai jeung anjeun, tos ayeuna angkat ti dieu, saur Nyi Endit. Atanapi abdi ngalakukeun nu leuwih kejem. Aki-aki nu sepuh tadi nyandak itekna sabari rek nangtung. Awakna nu lemah sareng saur tatu hasil ngelehkeun ti Nyi Endit. Akhirna aki-aki sepuh nangtung dibantosan ku itekna. Saleresna anjeun jalma pelit sareng kikir, saur aki-aki sepuh eta. Anjeun bakal ngarasakeun balasan nu satempa, saurna. Heueuh aki-aki kolot,
Ieu peringatan terakhir, geuwat lepaskeun anjeun ti payun kuring, saur Nyi Endit. Abdi atos ngawartosan anjeun angkat ti dieu. Ih naon? Ieu teh cai ti mana? Ieu maneh dukun kitu? Ya Allah, ieu cai ti mana? Cai naon ieu? Cai nu kaluar makin ngalobaan. Saking seueurna eta cai, bumi Nyi Endit satengahna kakeueum. Sedengkeun eta aki-aki sepuh sareng iteukna ngaleungit. Nyi Endit gogoakan minta tulung. Tulungan abdi. Rek dipasihan perhiasan saha wae nu nulungan abdi. Tulung. Cai eta ngalelepkeun bumi Nyi Endit. Teu aya hiji oge nu nulungan Nyi Endit. Tapi lain ukur imana Nyi Endit wae nu kalelep. Tapi sadayana kalelep. Wargi kampung nyalametkeun diri sareng nyaksian kampung eta jadi pinuh ku cai. Nu ngalelepkeun Nyi Endit sareng kabeungharanana. Akhirna cai nu seueur jiga danau tadi dipasihan ngaran Situ Bagendit. Situ hartina berarti luas, Bagendit dicandak tina ngaran Nyi Endit. Danau Situ Bagendit ayeuna jadi tempat pariwisata di kota Garut. Saatos hidup nyakseni kana video sasakala Situ Bagendit, mangga ayeuna ku ibu urang jelaskeun heula naon ari wangenan dongeng teh. Dongeng nyaeta carita anu tumuwuh di masyarakat sumebarna sacara lisan ti hiji jalma ka jalma lian, ti generasi ka generasi saterusna, sarta eusina loba anu pamohalan. Hal anu pamohalan teh anu kumaha? Anu pamohalan teh nyaeta anu teu kaasup ku akal. Dina dongeng mah upamana sato bisa ngomong, jelema bisa ngapung, parahu oge bisa nangkub. Tah eta anu disebut pamohalan teh. Sajarah kamekaran dongeng nyaeta dongeng teh mangrupa karya sastra lisan, sabab sumebarna tatalepa sacara lisan. Tapi sanggeus ayana kamajuan teknologi cetak, rea dongeng anu disalin kana wangun tulisan. Dongeng sumebarna antara generasi sacara lisan. Kusabab kitu teu kanyahoan iraha jeung saha pangarangna, atawa bisa oge disebut anonim. Tah salianti eta dongeng teh kaasup karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Tapi kadang-kadang di jerona kaselipan ku sastra wangun ugeran saperti kawih. Sakieu pangajaran ti ibu, tapi satu acana aya pancen anu kedah dikerjakeun di bumi masing-masing. Mangga urang pungkas wae ku ngucapkeun hamdalah sasarengan satu nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia ketampi pikeun nambihan pangaweruh urang enggoni ngaraksa tur ngariksa ditinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup pumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih mah salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos.
Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.